Yanjak pilat kalebat mungguh luhur agung warnana ligar kemudian nyingraikeun cimunyanari mapak semirata diwangkara terus tembus ka buhul mapar anu kecat baheula najan baheula lain ayeuna tapi budaya kurang sami riksa berlayar tarik jangkar macam jang awang-awang butuhkan langit begitu bukan resipai tresna anu nyata
aing suka kabigoy ada orang tugas lagi mapakeun calon panganten. So, barudak dipikeun geus bro.
dipetik, rek ditarik, rek diala kena subaya. Sejelawung patah pulung kembali nyungcung. Amit Siti Patri Pejatuh Krami, insya